Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa waqtuha lan samalihe utawi waktune niat iku ingda gosli awali juz'in kang tetep ing dalem nalikane ngawasuh kawitane juz sawiji iku ing dagosli awali juz'in kang tetep ing dalem nalikane ngawasuh kawitane juz sawiji. Bayane juz minal wajhi nyatane rarahi wa waktuha lan samalihe utawi waktune niat iku ingda gosli awali juz'in kang tetep ing dalem nalikane ngawasuh kawitane juz sawiji. Bayane juz minal wajhi nyatane rarahi wa waktuha jeung deui ari waktu niat eta ingda gosli awali juz'in anu tetep dina nalika ngumbah mimitina hiji juz. Bayana juz minal wajhi nyaeta beungeut. Sakumaha anu geus diterangkeun di awal bahwa dina pasal ieu dek nerangkeun nyaeta aturan-aturan niat anu mana dina niat teh aya 7 aturan main nu dek dicaritakeun di dieu 3 nyaeta sakumaha dina nadom sab'u saro ito atat biniyatin takfi liman hawa laha bila wasan hakikotun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Sabu sarah ita atat biniyatin takfiliman laha takfiliman hawa laha bilawasan. Sabu saro ito atat biniyatin takfiliman awalaha bilawasan hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Tanu kitu teh kudu diapalkeun teh geunahna teh teu kudu nyaeta capek neangan jajaran bari lalaguan eta teh nyaeta
ayana nadoman qasidah teh nyata keur mempermudah neangan rujukan apa lek dah eta jo apa lek kana aturan niat anu tujuh teh teu hiji hakikatun dua nyaeta hukum tilu mahal tempat teh opat nyaeta waktu zaman teh lima kaifiah tuh genep syarat tujuh anu diniatanana anu dimaksud teh anu diniatanana di dieu dicaritakeun ngan tilu henteu kabehanana nyaeta hiji nyaritakeun hakikatna niat nu kamari geus diterangkeun kadua dicaritakeun teh tempatna niat anu kamari geus dicaritakeun nu katilu nyaeta hukumna ngucapkeun niat hukumna ngucapkeun niat di dieu nyaeta dek nyaritakeun nyaeta naon waktuna niat waktuna niat zaman teh wa waktuha jeung ari waktuna niat dina wudu pastina oge di dieu mah tangke waktuna niat dina ibadah luar ti wudu lain ieu mah waktuna niat dina wudu iraha nyaeta ingda gosli awali juz'in dina mimiti dina nalika ngumbah mimiti bagian minal wajib nyata bagian banget di mana-mana cai antel kana banget eta didinya nyaeta waktuna ngahadirkeun niat didinya waktuna nyaeta ngahadirkeun niat tah ieu teh aya dua ibarat dina aya dua ibarat sebagian ayeuna teh ulama kitu ingda gosli awali juz'in bahasana teh nyata diheulakeun lapad goslina dipanerikeun lapad awalina taya teh nyata anu disetujui ku Syekh Sarqawi radhiyallahu anhu kitu karena mantenanana teh nilik kana naon sanyana anu wajib teh ngabarengkeun niat kana pagawean ngabarengkeun niat nyata kana pagawean nu tadi teh muktaronan dipahlihi teh gitu sementara ari bahasa sebahagian ulama deui sabalikna jadi lain ingda gosli awali juz'in bahasana teh ingda awali gosli tak gitu. Nah taya nyaeta sakumaha anu disetujui ku Syekh Bajuri radhiyallahu anjeunana ngalirik karena nyaeta anu diiktibar anu direken teh ngabarengkeun kana mimitina ngumbah ngabarengkeun lain kana nyaeta ngumbahna kana mimitina ngumbah jadi awali goslin jeung gosli awali gitu eta mah keur bagian ulama ada urang mah teu harti lah dikitukeun nya dikieukeun nya dikitukeun teuing dikitukeun kumaha anjeunana we nu palalintar dawuhan ayeuna qolal Bajuri parantos ngadawuh Syekh Bajuri dawuhan mantenanana wa mimma jeung eta tetep tina sawarehna perkara yu tabaru anu direken anu diitung eta naon nu diitung nu direken naon qarnun niati ngabarengkeun niat bihi kana eta perkara ma yajibu ari perkara anu wajib naon gosluhu ngumana eta perkara min suurihi tina pirang-pirang buluna beungeut walau wisarol mustarsal sanajan buluna anu ngarumai geus diitung eta teh awali juz'in
geus disebutkeun nyaeta kaon niat. Jadi hartina ngabarengkeun niat dina nalika ngumbah beungeut teh henteu mesti kudu nalika ngumbah kulit beungeutna wae. Henteu wajib nyaeta dina nalika ngumbah kulit beungeutna. Pokona mah asal anu wajib dikumah dina beungeut teh kitu. Tuluy cai mimiti antel kana perkara anu wajib dikumah dina beungeut. Kan bulu-bulu nu jadi dina beungeut teh wajib dikumah eta teh gitu. Ai begitu ayeuna napal cai antel kana bulu na eta ai kana kulit mah acan. Ngan karek kana bulu seperti bulu kumis sekitu tah. Atau ayeuna bulu godeg didinya geus waktuna ngabarengkeun ngahadirkeun niat. Jadi lamun niat didinya teh geus sah. Geus aya namun teu geus sah padahal acan antal kana kulit beungeutna karek kana bulu nu jadi dina beungeut. Sabab bulu anu jadi dina beungeut oge eta teh mayajibu ghusluhu kitu. Jadi teu kudu aya namun tama kana kulitna wae. Malah aya namun tanajan buluna teh lain anu aya dina sekut sekitar ayeuna wilayah beungeut geus aya ngarung wae ka handap. Da buluna panjang teh gitu. Bulu gonegna ngambai aya namun tama ka handap. Bulu janggotna aya namun tama ngambai aya ka handap. Karena kulitna mah jauh keneh. Ayeuna wae tul wudu'a sejak abdi wudu ngilangkeun hadas alit timulai nyaeta ngumah congona bulu eta jauh keneh kana kulitna mah. Jadi ngabarengkeun niat dina nalika ngumah buluna nu jadi di beungeut eta sabab wajib dikumah buluna gitu. Atawa nu teu kamari teh lamun kemungkinan teh kutil aya kutil ngambai kutil mah begitu ayeuna nawayatul wudu'a teh lain kana beungeutna mimiti ngumah kutilna gitu. Jauh keneh kana beungeutna mah jadi we ngabarengkeun niat wudu dina nalika ngumah kutil nu jadi dina beungeut. Jadi ngabarengkeun niat wudu kana ngumah jujeuna nu jadi dina seputar beungeut ngumah tungtung buluna nu jadi dina beungeut gitu. Henteu wajib kana kulitna lamayun dabu ghusluhu tah ieu kadek. Jadi henteu aya namun tama jadi ngabarengkeun niat kana ngubah perkara anu sunat ngubahna seperti mana? Seperti aya namun tama ngubahna jero janggot anu kanel pan eta sunat. Ari ngabarengkeun niat wudu teh dina nalika ngumah jerona jenggot anu kanal teh pan eta mah sunat. Jadi di ngabarengkeun niat wudu dina nalika ngumah jerona jenggot anu kanal sementara ai ngumah jenggot anu kanal teh jerona teh sunat teu ayeuna wajib. Ngabarengkeun niat didinya teh jadi kudu anu wajib dikumahna. Pan eta mah teu wajib dikumahna. Jadi beneran kudu dina nalika ngumah jenggot anu ipis gitu. Dina nalika ngumah jenggot anu ipis dek keluarna dek jerona ngabarengkeun niat wudu didinya mulai enak ngahadirkeun niat wudu sah. Lamun dina nalika ngabarengkeun niat wudu dina nalika ngumah jerona jenggot anu kandel apan sunat ngumah jerona teh teu cukup ngabarengkeun niat didinya. Lain teu meunang niat didinya ngan ngumah eta acan jadi nyaeta acan jadi ayeuna mun tama pertama kumahan gitu. Jadi engkena kudu dikumah deui. Nah, wala qasa asyara. Da ieu mah ayeuna pikir mah terus di jeroan gitu. Jadi ayeuna mun teh kemungkinan anu jauh oge sangat diperhitungkeun dina fikih mah. Jadi ieu teh kemungkinan anu jauh gitu. Kemungkinanana teh jelema neuk ayeuna mun tama bulu anu mana bulu anu geus ayeuna diniatan teh mangkangke ngumah bulu anu ayeuna mun tama anu sejena bulu anu saterusna teu wajib nyaeta ngabarengan deui nyaeta niat da geus didinya diniatan.
nawaitul wudu'a teu kayak cabut ayeuna mun gitu. Tuluy ayeuna mun teu eta teh ayeuna mun teu wajibnya eta ing dasaril baki mangka ayeuna mun teu wajib nganiatan deui dina nalika ngumah buuk anu sasisana tina potongan bulu eta atawa ayeuna mun tama bulu-bulu anu jadi dina wilayah beungeut salian ti bulu eta geus cukup ayeuna mun tama ku eta ku niat eta gitu padahal bulu mah geus dinaon geus diteuk-teuk geus digunting geus digunting ayeuna mun tama ayeuna begitu ayeuna teh nawaitul wudu'a gunting buluna nu sajana teu kudu diniatan geus tadi gitu. Teu harti bae datara aya nu kitu gitu. Datara aya nu kitu gitu. Yang dia bakating gitu aya hukum bakating. Jadi sebenarnya mah ayeuna mun teu sagala rupa masalah fikih da sebenarnya geus disadiakeun. Hukum teh geus aya gitu. Kan asok ayeuna mun teu aneh teh ketika terjadi bungan ayeuna mun teu jarang kajadianana kasusna jarang jadi ayeuna ngadadak jadi lieur naon masalahna padahal mun keur ngaji kieu mah naon ayeuna irah teuing ayeuna terjadi kasus kieu teh da kepikiran begitu terjadi teh urang naonnya dina sapinah keneh loba teh nu terjadi ayeuna mun mah anu anyar-anyar anu baru-baru teh loba padahal jawabanana aya dina ayeuna sapinah walayak tapi jeung teu cukup qord walayuk tapa bikor niat itu bisa dialat cukup ngabarengkeun niat bima ku anggahota ku ngumah anggahota qoblal wajib nyaeta samemeh beungeut ari ayeuna mun tamanganiatan wudu'na teh nyaeta min ghusil kafaini dina nalika ngumah dua dampaleungeun pan acan lain beungeut eta mah sementara waktuna ayeuna mun tengah hadirkeun niat teh dina nalika ngumah jujna beungeut ai dampaleungeun mah acan atawa ayeuna mun tamanganiatan wudu nawaitul wudu'a teh jadi eta mah niat dina ngumah dua dampaleungeun mah lain niat wudu kan aya geuning make niat gitu niat pasunatan gitu niat ngalakonan pasunatan wudu niat eta mah tah lamun hayang meunang ganjaran mah lain kocok-kocok hungkul lain gesak-gesruk hungkul diniatan bahwa ngalakukeun eta teh niat migawe ngalakonan pasunatan wudu gitu tuluy kekemu tuluy jeung cai kenapa ngambung niat eta teh nyaeta niat ngalakonan pasunatan wudu jadi teu bisa ku kebiasaan dah. Justru ayeuna niat teh fungsina teh keur ngabedakeun antara kebiasaan jeung ibadah. Ari ibadah mah make niat, ai kebiasaan mah teu kudu make niat, adat teh. Jadi we beda ieu mun teh antara ibadah jeung adat teh. Lamun teu make niat sarua, eta mah sing teu kikituan oge geus dahar geus kakemu gitu. Keur sare sebagai sok nyingseul sai kana pangambung, eta mah lain ibadah, tidak. Kumaha dibedakeunna ku niat. Fungsina niat teh kitu keur ngabedakeun antara mana adat kebiasaan mana ibadat mah kudu make niat kabehanana oge aya adat mah kajian da adat eta mah kebiasaan dina nalika nyingseul sai kana pangamung dina nalika kamu nawaitul wudu ada can waktuna eta dan waktuna ayeuna dibakeun niat tidinya mah teu jadi gitu teu jadi lamun niat tidinya teh kaya acan niat kayak acan niat tapi gitu oke in lam jan gasil mah lamun ayeuna mun teu kakumaha bareng jeung ayeuna niat eta teh nyata jujna ayeuna beungeut di dinya teh aya jujna beungeut dina nalika kakumaha teh naon bibiwir beureum-beureumna biwir tapi lamun ayeuna mun tama diniatan eta diniatan wudu apan teu meunang pasunatan ka kamu jeung ayeuna pasunatan jeung cai kana kapangamung deui da geus kalewat gitu
Ari ayeuna mun tamah ieu nganiatan ayeuna mun tamah wudu di dinya geus sabab aya anu kabawa ka kumbah bagian beungeut mana beubeureummna bibir ngan di dinya aya nu lafur naon pasunatan kakemu jeung nyingsreuk cai kana pangamuk da geus kumbah beungeut atuh da ieu mah dina naon teh dina kakemu teh ya mata di dinya teh dipisahkeun dina kakemu teh sabab aya nu kakumah beungeut mana di satu sisi aya namun teh bibirna beungeut eta kabawa kana juju beungeut kitu beubeureummna bibir teh geus waktuna niat teh di sisi lain da lain deuk niat aya namun teh wudu ieu mah niat ka kamu pisahkeun pisah-pisah we aya namun teh niatna ta ieu mah niat ngalakonan pasunatan wudu ta ieu mah niat wuduna kitu dipisahkeun wa illa kafatu mutlaqan lamun kumbah mah dina nalika kakemu nyaeta beubeureummna bibir teh cukup we nibakeun aya namun tamah niat dia cuman wapatahu sawabu sunat ngan teu kabagean teu meunang ganjaran pasunatan kakemu jeung naon jeung ngingseuk cai kana ka pangamuk da geus aya namun tamah ngumbah naon ngumbah beungeut teh di dinya walaupun ke bawah bibirna gitu sakitu abis lieur mah aya namun tak kitu pisah-pisah niatna gitu tak ieu mah niat pasunatan wudu ieu mah niat wuduna gitu dipisah-pisah niatna dina ati we teu kudu hayo hamurna wae tuh gitu dina hati wa waqtuha fi ghairihi ari waktuna niat dina luar wudu dina selianti wudu awalul ibadati di mana-mana rek prak ibadah di dinya waktuna niat di dinya aya namun teu waktuna niat di mana-mana aya namun teu erek ngalakonan ibadah naon wae begitu prung begitu niat begitu der begitu niat gitu begitu aya namun teu niat begitu aya namun teu niat illa fisaumi terkecuali dina puasa mah kan aya namun tama aya mulaina puasa mah ti bijil fajar gitu ari niat pan aya namun tami bijil fajar mana aya nah teu bareng aya namun tama jeung subuh atuh apan hese komo urang teu nyaho muraqabah al fajar jadi muraqabatul fajri teh ngintip bijilna fajar asa teu memungkinkan sulit da urang mah teu nyaho da ukur ku jam atuh ai jam teh ayeuna teu sarua mungkin leuwih mungkin ayeuna kurang atau ayeuna mungkin ayeuna mun teu pas gitu 1 menit 2 menit teh sementara ketika nawaitu samagodin ieu naon kumaha lamun geus bijil fajar gitu atau meureun kaberangan gitu aya dipas pisan begitu loh nyaho teuing ayeuna mun teu bijil fajar da ka urang mah ku jam matak di dinya nyaeta diawalkeun we berarti lamun diawalkeun mah puasana acan niatna geus berarti teu barang jeung ayeuna mun teu mulai ibadahna was-sahih annahu ajmun. Jadi menurut ayeuna kal anu sahih mah niat dina puasa mah sebenarnya nyata ngajam cuman koma niat saposisi jeung niat ngajam tapi saposisi jeung niat gitu. Jadi pan ayeuna mun teu aya niat da cander da ayeuna isukan puasana ge aya niat teh ayeuna teu aya disebutkeun ayeuna mun teu niat ayeuna acander ari ayeuna mun tama ari ayeuna mun tama ngajam pan ayeuna mun tama kudu niat deui aya disebutkeun niat da cander teu ari ayeuna mun teu ngajam pan kuduna ge niat puasa matak disebutna teh nu kitu ajmun qoma niat dina puasa disebutna ngajam tapi saposisi nempat dina tempatna niat saposisi jeung niat sahukum jeung niat begitu. Tadi tenan teh hakikatun hukmun. Nah, hukumna niat nyaeta pahwal wujub. Hukumna niat nyaeta wajib goliban
umum nama galib nama niat teh hukumna wajib. Jadi lamun aya namun teu niat teu wajib. Aya anu luar ti galib, aya anu luar ti galib. Mana kadang-kadang aya namun teh niat teh sunat kama fi ghuslil mayit. Lamun orang aya namun teh rek ngadusan mayit teu wajib. Niat ngadusan teh teu ngan sunat. Ngan sunat. Ngadusanana wajib, niat adusna sunat. Sabalikna wudu, ari ngawuduan mayit eta hukumna sunat, niatna wajib. Ngadusan mayit hukumna wajib, niatna ngawuduanana ngawuduan mayit hukumna sunat, niat ngawuduanana lah gitu. Biasa pokoknya malah dek wajib rek ayana sunat pokoknya tiap dek der we ibadah gitu naon we niatan gitu lah. Niatan gitu. Wa kaifiyatuha jeung ari prak-prakan tata cara niat. Tata cara niat tah taripu memang beda-beda beraneka ragam. Praktek niat mah bihtila filman wiji tergantung nyata perbedaan anu diniatanana. Jadi sesuai jeung ayeuna beda-beda na anu diniatanana. Lamun ayeuna mun teu ieu ibadahna ibadah wudu nya niatna niat wudu. Lamun ieu ibadahna ibadah salat nya niatna niat salat. Ibadahna ibadah puasa nya niatna niat puasa. Ibadahna ibadah zakat nya niatna niat zakat. Eta teh ngaran teh kaifiyah prakanana niat eta beda-beda tergantung nyaeta ibadah anu diniatanana. Lamun ibadah anu diniatanana ibadah salat nya niat salat, ibadah puasa nya niat puasa, ibadah wudu nya niat wudu, ibadah adus nya niat adus dan sebagainya. Wah kada teh jeung saterusna. Syartun nyata aya syarat dina niat teh syaratna niat nyata jelema anu nganiatanana kudu jelema Islam. Jadi lamun kafir nganiatan kana ayana ibadah da memang da teu jadi atuh ibadahna atuh niatna ge nya teu jadi da ibadahna ge teu jadi ai bijeu ti jelema kafir mah kudu jalma Islam jeung deui minimal nyaeta jelma anu nganiatan teh kudu geus tamyiz najan acan balik nu penting tamyiz hidang geus hidang jelma anu niatna saperti budak anu umur 7 tahun teh niat salat niat wudu nya sah-sah wae da geus tamyiz ya. Lamun di bawah ayeuna tamyiz nya ayeuna mun teu sah da kudu ayeuna tamyiz. Wa ilmuhu bil manwiji jeung deui syaratna niat mah kudu nyaho. Tuh jalma anu niat teh kana perkara anu diniatanana. Ari ieu teh nu diniatan teh urusan naon, pagawean naon, ibadah naon. Nah, kudu nyaho mun salat kudu nyaho, mun wudu kudu nyaho, mun adus kudu nyaho, manwina teh. Oge deui syarat-syarat niat ieu wa adamu ityanihi nyaeta henteu ngalakonan teu ngadatangkeun jelema anu niat nabi mayuna fiha kana perkara anu ngapilainkeun kana niat. Di mana-mana aya anu ngapilainkeun kana niat eta batal teu sah niatna. Contoh bi ayastasibaha fil qalbi sacara ayeuna mun ta mangabarengkeun manehanana bi ayastasibaha sacara ngawalatrakeun istishab teh maratkeun kitu tah ngalanggengkeun kana niat fil qalbi dina hate hukman secara hukum. Aya istibhas teh istishab hakikat
hakikatan aya istishab teh istishab hukman ya lah contohna orang geus nganiatan wudu nawayatul wudu'a li rafil hadasil asghari teh dina lisanna aya dina hatena nganiatan sejak abdi wudu ngilangkeun hadas alit padu karana geus aya namun nah efek telas dari mana-mana ge aya maleuweung aya ngalamun wae urang mah kitu las leos niatna tadi teh leungit tina ati teh ngageuleuyeung we aya namun tah mah tepi ka anggeusna padahal eta aya namun niat teh teu hadir teu ngancik dina ati terus teuing dina nalika aya namun ngeuwah leungeun leungitna teh dina ati teh teuing dina nalika ngusap sirah teh. Nah, nu penting ulah aya anu nganapikeun, ulah aya anu ngabatalkeun nu kitu tah. Mana nu ngabatalkeun teh moal tulus wudu teh moal diteruskeun wudu teh eta nu ngapilainkeun. Moal jadi wudu teh gitu tah. Diputuskeun gitu, niatna diputuskeun eta teh nganapikeun. Tah asal ulah aya namun tama kieu we begitu aya namun tama sudut teh tok aya hadas gitu tuh eta nganapikeun gitu ai kadar leungit hungkul mah niatna teu dinapikeun tuh henteu dieuweuhkeun teu dibatalkeun di hukuman istishab we maratkeun niat di awal nyaeta ka tapi ka akhir padahal geus leungit tadi tak aya kesadaran ngancikna niat dina ati ari istishab hakiki mah kieu ti mimiti nawayatul wudu'a tapi ka aya namun teh ngeuwah leungeun teh aya we ngancik niat abdi ayeuna wudu teh aya we ngancik dina hate gitu ngeuwah aya namun teh mah dina nalika ngusap sirah dina nalika aya namun teh ngusap ceuli dina nalika aya namun teh ngeuwah suku aya we ngancik tapi kaanggeusna ngeuwah suku teh aya we ngancik eta istishabna istishab hakiki ieu mah hukman. Nah gitu eta teh syarat dina niat teh lamun tadi aya namun teh mah umpamana naudzubillahi min dzalik keur tengah-tengah wudu aya namun teh murtad ngucapkeun perkara anu ngupurkeun ngamurtadkeun leungit teh batal aya wudu niatna tadi teh niat wudu tadi teh batal ku murtad ku kufur naudzubillahi min atawa nya eta dipegatkeun moal teruskeun aya namun teh niat wudu teh tadi masing ayeuna terus oge wuduna dipegatkeun mah niatna dinapikeun teh terjadi niat nu tadi teh gitu atau begitu ayeuna mun tengah-tengah wudu can anggeus hadas we terjadi niat ayeuna tadi teh kudu balikan deui niatna da batal itu artinya wa adamu ityanihi bima yunafiha bi ayyastas haibaha fil qalbi hukman tuh oge aya namun tamah masih kene syarat niat dari syarat niat teh wa alla takuna muallaqatan ulah aya niat anu ditaklek-taklek nu digantung-gantung karena sesuatu tuh kumatana lamun aya namun tah memakai nawayatul wudu'a li rafil hadasil asghari saterusna dina hatena sejak abdi wudu ngilangkeun hadas alit padu karana Allah insyaallah gitu oge insyaallah lamun kecap insyaallah eta dimaksud taklek atawa aya namun tah maaf pokona mah insyaallah we teu sah teu dimaksud taklek teu dimaksud taklek teu sah jadi insyaallah teu kapake we di mah kitu lah wasalli fardal asri arba rakaat taqwa kabahnan lah insyaallah tong dipake nah, kecuali ieu mah saking resep nyebut insyaallah
ieu mah nyaeta ngalap berkah we nyebut sah wae angga setengah ayeuna gitu-gitulah bisa ayeuna mun tukang malaweung kieu mah lain tukang jurus tukang jurus mah ayeuna mun teu fasting jalka eta berarti jal ayeuna mun teu maka talifak maka ayeuna geus satong kekituan ieu mah ayeuna mun teu nyaritakeun masalah hukum. Jadi lamun maksud ayeuna tabarruk mah ngalap berkah ku nyebut insyaallah sah-sah wae. Terus cenah ayeuna mun tama ieu naon aya wa maksudun hasan bahwa ayeuna mun tadi niat teh kudu boga maksud jeung tujuan nyaeta ku niat eta naon tujuan ayeuna mun teh niat naon maksud ayeuna mun teh nu dimaksud ku niat teh tamyujul ibadah. Jadi pikeun ngabedakeun mana ibadah anil adati mana kebiasaan. Geura ayeuna mun teh model kamari teh diukna mah diuk sarua pada di masjid sarua pada di masjid. Nah, sarua diukna ayeuna mun teh jamna sarua gitu. Ngan ari urusan menang nilai iktikaf jeung teu meunang nilai iktikaf nama kumaha niat eta mah. Sarua diukna sarua tempatna nganu itu diniatan itikaf nu ieu cicing hungkul nya nu itu nu meunang ayeuna mun teu ganjaran itikaf mah da itu ibadah mah make niat da urang mah jan cicing oge teu niat ngajanten di masjid teu meunang ganjaran itikaf nu kamari tah geus dicaritakeun dina nihaya. Matak di dieu katam yijil julusi saperti ayeuna mun teh mangabedakeun diuk lil itikafi pikeun itikaf anjulusi tina diuk ayeuna si jalma lil istiraati ieu mah keur nyantai geningan ayeuna mun teh ari di masjid-masjid kaumnya sok ayeuna mun teh mah tapi ka ayeuna mun teh mah ngagonyok kayak gitu eta mah da ngiuhan atuh dah. Jadi bisa jadi eta teh bisa jadi keur itikaf kitu tah. Bisa jadi ieu mah keur nyantai we keur ngiuhan. Eta kumaha niat na mata ayeuna mun teh niat teh siapkeun mah memehna naon oge hayang boga ganjaran niat we. Siapkeun hayang boga ganjaran mah tuh. Atami jurut batiha atawa nyaeta pikeun ngabedakeun martabatna ayeuna mun tamaniat model mana saperti ngabedakeun adus anu wajib tina adus anu sunat ku niat teh adus Jumaah, adus Id, adus Lebaran kamari lamun adus ayeuna Asyura gitu adus istisqa ya ayeuna mun teh adus heula adus ayeuna mun teh urang tiap rek salat tuluy ayeuna adus heula adus nantah adus sunat ya adus junub ya adus haid ya adus ayeuna wiladah ya ayeuna mun teh adus nifas keur ngabedakeun anak nyaeta ku niat apakah ieu teh adus ayeuna mun teh wajib niatan fardhon lillahi taala adus ieu teh adus naon adus sunat niatan sunatan lillahi taala keur ngagulak-gulak ngabudak beda ibadah teh apakah martabatna apakah ayeuna statusna mangka eta ku niat di dieu waqad nadamatil kal ahkam as-sabah ba'dhum parantos ngadadongkeun kana aturan niat anu tujuh tadi nyata sebagian ulama nyata anu mana ba'dhum eta teh cenah menurut sebagian kaul mah nyata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu saur sapari kaul Syekh nyaeta Kistai Syekh Tatai nyaeta radhiyallahu an lineuk bahar nama tapi nya teh geus bolak-balik ayeuna mun teh kadengena teh arapal keneh teh arapal sabo sarah ita'atan fi niyatin takfiliman awalaha bila wasan hakikatun hukmun ma'alun
wa jaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Gitu. Nah, tinggal aya namun tang ngajelaskeun tadi teh dina fardhu wudu teh aya tartib cenah wajib tartib. Naon ari tartib? Wat tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin wallahu alam bisawab.